Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak sadayana, wilujeng enjing sadayana, wilujeng patepang deui sareng Ibu Nunung di pengajaran Basa Sunda. Barudak sadayana kumaha dararamang? Ibu Nunu doakeun mudah-mudahan barudak anu di bumi sadayana sarehat, tur sumanget diajarna. Amin ya rabbal alamin. Barudak sadayana sate acan urang kawitan pangajaran Sunda ieu, urang sami-sami maca doa sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Di minggu kamari urang parantos diajar ngeunaan pupuh pucung sasarengan. Barudak oge di bumi diajarna meuni sarumanget. Anu tos ngirimkeun videona Masya Allah sarae harebat. Hatur nuhun ya barudak sadayana atos ngerjakeun tugasna. Wah hebat. Alhamdulillah di pengajaran ayeuna urang masih bade ngabahas ngeunaan pupuh pucung. Ayeuna urang maca pupuh pucung sasarengan. Dibacanya barudak sanes ditembangkeun. Pupuh pucung. Hayu batur urang ngarumpul ngariung, bari gogonjakan, galumbira suka seri, diburuan ngadon ulin babarengan. Silih asih jeung sasama kudu akur ulah parasea. Manakomo hiri dengki, sangkan hirup loba batur jeung baraya. Sapopoe akur layet rejeng guyub, rukun babarengan. Hirup teu paing-aing, silih hormat mikanya mika heman. Barudak ayeuna urang coba eusian pananya nu aya dina pupuh pucung. Nomor 1, hayu batur urang titik-titik ngariung. Nomor 2, di mana ngariungna? Nomor 3, bari kumaha ngariungna? Nomor 4, ngadona naonan diburuan teh? Nomor 5, jeung sasama urang kudu titik-titik ulah titik-titik. Nomor 6, supaya naon urang akur teh? Nomor 7, parasea kaasup pagawean alus atawa goreng. Jawabanna gorengnya barudak. Mika heman kaasup pagawean alus atawa goreng. Jawabanna alus. Nomor 8, silih poyo kaasup pagawean alus atawa goreng. Jawabanna goreng. Nomor 10, silih hormat kaasup pagawean alus atawa goreng. Jawabanna alus. Kanggo evaluasina, hidep tulis jawaban ti pananya soal nomor 1 dugi ka 10 anu tos ditandaan ku garis warna beureum. Ditulis dina buku. Teras di-upload fotona kana link anu Bu Nunu share. Tong heula pasihan nami sareng kelasna dina fotona. Hatur nuhun. Mung sakitu pengajaran Basa Sunda dinten ieu. Tong hilap dikerjakeun evaluasina atanapi pancena kin ku ibu diantosnya barudak sadayana tugasna. Mudah-mudahan barudak sadayana sehat, sumanget, tur aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Urang tutup pengajaran dinten ieu ku bacaan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun ya barudak sadayana. Ibu antos tugasna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.